Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patebang Dewa orang ngadongeng sareng Mang Opan ti Mekarwangi Media Channel. Ayeuna urang ngadongeng kumaha asal usulna nini anteh aya di bulan. Intro heula wa sakedap. Please like and subscribe. Please like and subscribe Mekarwangi Media Channel. Tah, urang ngadongeng kumaha caritana yen aya nini anteh di bulan. Ieu teh carios tos ngalegenda ti zaman kapungkur dugi ka ayeuna yen di bulan teh aya Nyai Anteh cenawa. Lamun urang ceuk sakawol cenah ieu ningali pas bulan bulan purnama tetapi bulan caang 14 gitu aya gambar nini anteh cenah keur ninun. Itu cenah cariyosna eta teh ninun teh pikeun ngadamel tangga anu ditinun tina lawon pikeun manehna balik ka bumi tapi hanjakal ku ucingna diacak-acak wae jadi teu anggeus-anggeus. Kumaha carita salangkepna teraskeun nonton videona dugi kaberes kitu wa. Dina zaman baheula di kerajaan Pakuan aya dua gadis atanapi aya dua budak awewe gadis geulis rancunit cenah kitu anu sok akur kacida. Manehna teh nyaeta anu kahiji Putri Endahwarni caron anu narima waris tahta karajaan jeung aya deui hiji deui Anteh Nyai Anteh nyaeta Dayang Putri Indahwarni. Dayang teh meureun pembantu kitunya lamun ayeuna mah. Nyai Anteh teh budakna Nyai Dadap anu nyaeta Nyai Dadap teh dayang nu dipikanyaah ku raja kapungkurna tapi hanjakal Nyai Dadap teh maot keur ngalahirkeun Nyai Anteh eta cenah kitu jalanan carita. Jadi sababna Nyai Anteh teh digedekeun di karajaan nya nepi ka kiwari. Malahan Nyai Putri Indahwarni teh nganggap lir ibarat adi manehna sorangan cenah waku geget-gegetna. Tah sanggeusna nepi ka dewasa malahan mah hubunganana kitunya babarengan teh malahan beuki geugeut cenah kitu wa. Tapi hanjakal Nyai Putri Indahwarni teh boga ngarasa timburu kitu sanes timburu meureun siriknya sabab Nyai Anteh teh leuwih geulis cenah wa tibatan Nyai Indahwarni. Dina hiji kesempatan Ibu Ratu ngahokan ka Nyai Indahwarni pikeun ngadeuheus. Saterusna Nyai Ratu teh atau Ibu Ratu teh ngabejakeun yen Nyai Indahwarni bakal neruskeun tahta karajaanana cenah wa asal syaratna Nyai Indahwarni geus boga salaki. Saterusna nyaeta Nyi Ratu oge arek ngajodokeun Putri Indahwarni sareng anak adipati ti Kadipaten Wetan cenah kitu. Ada ai pangeran mah kudu ka anak adipati eta mah hiji nu wajar gitu wa. Saterusna Ibu Ratu oge mere tugas ka Nyai Anteh pikeun nyiapkeun sagala kabutuhan Dewi Indahwarni. Saatosna terang yen Putri Indahwarni bari ditikahkeun anjeunna teh ngarasa teu raos manah cenah wa. Sok sieun maneh anu dijodokeun jeung manehna teh bisi teu bogoheun cenah wa. Atanapi salakina oge anu
anak Adipati ti Kuningan Wetan sami ngaraos sieun yen Dewi Indahwarni atau napi Putri Indahwarni teu bogoheun cenah kitu wa. Tah nami putra ti anu bade dijodohkeun sareng Putri Indahwarni teh nyaeta namina Antakusuma cenah. Dina hiji waktu Pangeran Antakusuma atau napi Antakusuma meureun can jadi pangeran kitu wa. Nyai Anteh teh keur ngagundukeun kembang pikeun sanggulna Putri Indahwarni di taman di jero kerajaan. Sabari metak sabari metikan kembang wa Nyai Anteh teh bari nyanyi cenah bari ngahariring anu sorana teh puhara banget genahna nepi ka eta sora hahariringan Nyai Anteh teh kadangu keluar istana cenah kitu wah. Kahalangan ku tembok oge cenah keukeuh we kadangu raoseun pisan. Kabeneran hiji lalaki ganteng nyaeta Pangeran Antakusuma teh atanapi Antakusuma liwat kagigireun eta tembok ngadadak karataji kapati-pati ku hahariringan eta Nyai Anteh cenah kitu. Manehna ngarasa penasaran nyaeta ku ngadenge sorana anu halimpu ting kumaha pokona ngeunaheun kitu hariringna cenah wa. Manehna teh ku kasaktianana bisa ngalumpatan tembok kerajaan saterusna nyumput dina tatangkalan cenah wa bari nyidik-nyidik saha ieu teh nu hahariringan. Katingali pisan ku Pangeran Antakusuma anu keur hahariringan teh nyaeta Nyai Anteh cenah wa. Hate Antakusuma ngadadak sakala jadi deg-degan ku ningalina rupa Nyai Anteh anu geulis kabina-bina cenah kitu wa. Nya harita pisan rasa bogohna timbul ningali anu herang mah cenah wa. Aduh, Antakusuma mikir cenah wa yen eta teh nu dihareupeun manehna teh Nyai Dewi Indahwarni anu rek dijodohkeun ka manehna teh kitu cenah wa. Nyai Anteh oge reuaseun ningali hiji jajaka anu teu kanyahoan ti mana datangna bet aya di jero taman Istana Pakuan cenah wa. Terus napok Nyai Anteh naros ka hiji eta lalaki nyaeta Antakusuma teh saha maneh bet maneh aya di jero cenah kitu. Mun kira-kira bahasa urang nama meureun. Terus si Pangeran Antakusuma teh ngajawab, "Sim kuring Antakusuma putra Adipati ti Kadipaten Wetan." Apakah lanjutna jadi apakah itu? Ai maneh cenah meureun kitu. Ai maneh Putri Indahwarni kitu naroskeun. Nyai Anteh ngajawab cenah wa lain kuring mah Nyai Anteh dayangna Dewi Indahwarni. Saterusna Nyai Anteh teh lumpat ka jero karaton kasieunan ku Antakusuma. Pangeran Antakusuma kacida pisan cenah wa ngarasa kuciwana sabab awewe anu dipikaresep atanapi nu ngarasa kataji ku manehna teh lain Dewi Indahwarni tapi ngan saukur dayang anu ngaran Nyai Anteh teh. Saatosna sababara poe kajadian eta jalana carita ieu mah wa cenah da aya ge dongeng mah kudu digancangkeun. Nyaeta Pangeran Antakusuma datang jeung Adipati anu ti Kadipaten Wetan pikeun ngalamar Dewi Putri Indahwarni teh. Raja jeung ratu oge nyuguhan sakumaha mistina kalayan Sukabunga cenah wa. Sabalikna Putri Indahwarni oge ngarasa gumbira sabab ningali calon salakina anu ganteng tur gagah cenah kitu wa. Lain carita jeung Pangeran Antakusuma anu katingali nguyung cenah wa. Sabab anu dipika bogohna teh lain
Putri Indahwarni tapi nyaeta Nyai Anteh teh. Tah kacaritakeun dina nalika disuguhan nya semah teh katingali ku Pangeran Antakusumah jeung nu sanesna oge gitu aya anu dipikaresep teh nyaeta Nyai Anteh sareng sababaraha dayang masihkeun katuangan pikeun karangge tuang anjeunna meureun kitu teh. Anantakusuma ngarasa bengong ningali gadis anu pikaresepna ieu aya hareupeun pisan. Jadi ngaran-ngaran nu bogoh ngaran-ngaran nu hookeun kitu nya melengek we meureun kitu. Eta oge katingalieun pisan ku Dewi Indahwarni atanapi Putri Indahwarni. Yen Pangeran Antakusumah teh bogoheunana lain ka manehna tapi ka Nyai Anteh cenah kitu. Jadi ti saprak harita Putri Indahwarni ngarasa timburu cenah wah kabogoh uing dirambut batur. Aduh, puhara jasa ieu dongeng. Nyati harita pisan Nyai Anteh teh ngarasa ambek pisan ka Nyai Anteh cenah wah. Saatosna ka tuang mam beres cenah teras Nyai Indahwarni teras ka kamarna teras Nyai Anteh oge ngiring ka kamarna. Di dinya dicarekan lak-lak dasar beak cenah kitu. Wah. Aduh puhara jasa. Putri Indahwarni cenah nganggap yen manehna teh geus maling gitu atau maling rasana yen dugi ka Pangeran Antakusuma teh bogoheun ka Nyai Anteh. Akhirna Putri Indahwarni teh ngusir ka Nyai Anteh titah mangkat di kerajaan eta. Nyai Anteh teh aya pilihan lain lintang ti kana nurut kana kahayang Dewi Indah atanapi Putri Indahwarni. Dina inditna ge Nyai Anteh teu hayang ngalieu ka tukang saeutik oge sabab ku ngarasa ambek jeung nyeri hate jeung sakumaha beratna kudu ninggalkeun tempat ti leuletik manehna nepi ka gede ayeuna kudu indit teuing ka mana. Manehna indit keluar, manehna mikir rek balik ka lembur indungna nyaeta Nyai Dadap teh. Kaleresan Nyai Anteh datang ka lembur indungna teh dina kaayaan peuting cenah wa. Saterusna manehna nanyakeun ka warga di mana imah indungna baheula. Saterasna aya hiji warga anu nuduhkeun nyaeta ka imah mamangna cenah wa ngaranna teh Waru, Amang Waru cenah kitu jalana carita. Amang Waru ku kadatanganna eta putri ngarasa gumbira kacida wah. Sababnya meureunan kadatangan alo atuh kitunya bunga we si amangna teh. Saterusna si amangna teh ngahngegkeun pikeun cicing Nyai Anteh di imah manehna. Tah ti saprak harita nya Nyai Anteh teh cicing di imah amangna teh nyata Amang Waru. Amang Waru mika nyaah ka alona siga mika nyaah ka anakna sorangan cenah wa. Pikeun ngabantu amangna Nyai Anteh kaleresan tiasa ngajait baju cenah wa. Seueur jahitan anu ti tetanggana bahkan dugi ka kasokorna. Saterusna nya manehna jeung amangna jeung kulawargana akhirna hirup kacukupan kuladang ngajait cenah wa. Kacaratur cenah sababara tahun kahareup ayeuna Nyai Anteh geus boga salaki jeung boga 2 anak cenah Nyai Anteh teh geus kawin geus lila cenah wa. Kacaturkeun dina hiji poe cenah wa. Nyai Anteh ngarasa kaget sabab di hareupeun imahna ningal datang kareta kancana anu di hareupna aya sababaraha pangawal terus ti kulawarga karajaan cenah.
saatosna anu aya dina kareta kancana manehna ngarasa kaget tuluy ngajerit sabab anu nonghol tina kareta kencana teh nyaeta Dewi Indah Warni. Tanapi Putri Indah Warni teh kumaha pabeulit kedap. Setelah satrasna Putri Indah Warni turun tina kareta kencana teras nangkep ka Nyai Anteh bari sanduk-sanduk ngenta di hampura cenah wa alhamdulillah. Saterusna ngenta hampura baheula entos dakwa ngusir Nyai Anteh teh ti karaton. Saterasna Putri Indah Warni nyuhunkeun ka Nyai Anteh pikeun uih deui ka karaton sareng dicandak sadaya kulawargana. Akhirna sami Nyai Anteh sareng kulawargana pindah ka istana dewa cenah wa. Kalaresan Putri Indah Warni teh parantos ngadamelkeun hiji bumi di sapaliheun taman pikeun cicing Nyai Anteh sareng kulawargana. Daek teu daek cenah wa santosna uih deui ka istana karajaan Nyai Anteh teh paamprok deui jeung Pangeran Antakusuma anu baheula bogoheun ka manehna teh. Jeung deui nyaeta Pangeran Antakusuma teh teu pohoeun ka manehna teh keukeuh anu geus ngaranna bogoh mah bogoh we cenah wa. Aduh. Balikna Nyai Anteh ka istana Pakuan teh nyieun Pangeran Antakusuma anu geus cintana dikubur cenah wa ayeuna teh hudang deui rasa bogohna teh cenah wa. CLBK cek budak ayeuna mah meureun celebak cenah. Aduh, asalna mah wa Pangeran Antakusuma ge teu mirosea kana rasa eta. Nyobaan pikeun mau pohokeun cenah wa tapi da gara-garan bogoh nya teu katahan. Cenah beuki lila teh kalah beuki maceuh rasa bogohna wa. Aduh astagfirullahaladzim. Dina hiji peuting cenah wa ieu wa geus kana dina hiji peuting ya. Pangeran Antakusuma teh kaluar pikeun hayang amprok jeung Nyai Anteh sesuganan Nyai Anteh aya cenah. Bener wae di imahna teh aya Nyai Anteh teh keur ulin jeung ucing anu dipikaresep ku manehna nyaeta Candramawat ngaran ucing wa keur ulin ditepas hareupeun imahna. Sok sanajan Nyai Anteh geus aya umuran maksudna geus rada kolot meureun kitu wa tapi we keukeuh ceuk Pangeran Antakusuma mah Nyai Anteh teh geulis kacida cek nu bogoh marana ge wa. Tah satuluyna ngadeuketan Pangeran Kusuma teh ka Nyai Anteh cenah. Ningali kana datangna eta Pangeran Antakusuma Nyai Anteh tuluy ngajauhan jeung lumpat pikeun ngajauhan Pangeran Antakusuma cenah wa. Tapi hanjakal Pangeran Antakusuma teh tuluy ngudag-ngudag manehna cenah wa. Waduh cilaka iroha ka ieu pamirsa. Aduh. Saterusna Nyai Anteh teh ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala meureun mun Islam kepada Tuhan yang Maha Kuasa meureun teh. Nya kitu we pokona jalanna carita ieu lah. Meureun ka pangeranna mudah-mudahan Islam gitu wa. Tah saatosna ngadoa manehna teh satuluyna ngarasakeun aya kekuatan anu pohara rohakana manehna teh saparti dikuriling ku cahaya bulan. Satuluyna manehna tanggah santosna dikurungan ku bulan manehna teh ngablesat ka luhur. Sok sanajan Pangeran Antakusuma sakumaha saktina wa ceuk jalana ieu carita Pangeran Antakusuma teh teu bisa nuturkeun Nyai Anteh anu ngablesat ka luhur cenah wa. Tah ti harita nya Nyai Anteh teh cicing di bulan jeung ucing anu dipikanyaahna nyaeta Candramawat teh. Nyai Anteh teh embungeun balik deui ka taneuh atanapi ka lemburna sabab sieun ku Pangeran Antakusuma cenah wa. Tapi
ku ngagebu narasa kanya pikeun hayang amrok jeung kulawargana jadi Nyai Anteh teh hayang balik wah sabenerna mah. Saterusna Nyai Anteh ninun lawon pikeun taraje pikeun balik ka handap meureun ka darat gitu cenah wah. Tapi hanjakal ucing anu dipikanyaahna teh Candramawat ngaruruksak karena tinunan eta jadi teu anggeus-anggeus. Jadi nepi ka ayeuna Nyai Anteh teh masih keukeuh we aya di bulan cenah kitu wah. Sakitu tah Nyai Anteh anu ayeuna aya di bulan wah. Mudah-mudahan we jentenkeun hiburan ieu minangka ngamumule budaya urang, mudah-mudahan nepi ka anak incu urang. Urang tepang deui dina dongeng anu salajengna. Sakitu nu kapihatur ti Pirbados. Assalamualaikum. Please like and subscribe. Karwangi Media Channel.